anjing. Goblok. Mau gudur naon yuk. Wai, ieu mau naon yuk. Anjing goblok balik. Goblok kayak berat ke aing deh. Goblok teu kacina edan deh ka. Teu kaci bedul. Kaci mah aing. Berat ke aing si anjing. Cangcing goblok. Itu kan berat ke aing. Berat ke aing mah bedul. Awas. Anjing. Anjing tolong anjing dong, tolong dong anjing. Goblok. Anjing itu naon itu deketin ke aing. Aing teu kaci mah bagus. Teu kaci mah. Si anjing. Goblok. Teu kaci mah goblok. Si anjing. Aduh deh kah. Juat. Besti. Launan besti. Anjing teh. Awas. Aduh. Balik tuh gitu. Balik dong didorong gitu goblok teh. Anjing teh. Ka aing mah berat goblok. Aisyah anjing berat ka aing goblok Berat mah. ka aing mah gue deketin ka aing goblok. Ih si anjing. Banget sih kayak. Aduh. Anjing banget. Anjing rusak. Goblok teh. Anjing teh. Anjing. Juat anjing siapa ini? Anjing sia anjing ka aing. Siapa? Artis kan teu kaci aing barang gudurna najis. Sing balik atuh aing abang dihareup sama hayo we disungkruk-sungkruk mah teh anjing teh. Ai ka aing naon kuat 10 cm eta na ka aing goblok. Tadi sia ieu na. Ai ka mana setengah meter anjing. Ieu na tadi tamangna di dieu nya. Di dinya. Anjing mah menyasak itu ka maneh goblok paingan berat atuh. Lain gitu anjing. Sabenerna mah pan aing posisi di dinya nya. Kurang dieu tah di kudu nama di dieu tah. Di dinya. Anjing berat goblok paingan berat sia mah anjing. Ku sia di eser-eser tamangna nya. Henteu pada ieu pun berenang. Geus sesuai prosedur anjir. Aing mah sia aing di tukang ge mah nya. Sia dihareup. Heuh gae mun maneh di tukang beureun sempet ieu teh tamangna tah, semetinya tah. Nah menangkeun kitu goblok teh. Sesuai prosedur. Berarti maneh berenang anjing lega sia anjing goblok teh. Pan merenana naon ge prosedur pan meureun geus diatur ku prosedur urang mah kari mengikuti prosedurna. Goblok teh. Capek anjing teh.